wala itu buuk demi juga inyuk gitu lo. Ulah kaget bangsa manusia ulah kaget. Jangan sadis ini. Saya nu kasep. Kaula Arjuna. Lain mana tadi tukang? Isi mabdi semas. Ini pede. Nah, juragan Arjuna pede. Saya nu kasep. Kaula Arjuna. Lain mana? Ka bapak aing. Ka bapak maksudnya. Ya mah goreng patut tuh hareup aya jelema kieu. Itu nu hidung tuh kasep tuh. Kurang ajar. Siapa nih? Kaula Arjuna. Oh, Arjuna. Aya teh kasep? Disim abdi Semar. Hah? Disim abdi Semar, Semar. Halus garan teh Semar euy. Allahu Akbar. Ada teh beureum. Sia teh jelema. Sumuhun. Ya Allah ya Robi. Aduh. Kakara aing mangih jelema nepi ka goreng patut kieu. Kasaha maneh? Aduh. Beungeut sia jiga cangcut. Kasaha sia teh? Gede. Cangcut. Naon maneh jiga cangcut? Dan bae aing jiga cangcut sia jiga eusi cangcut. Atuh jiga kanyut. Gas. Pengen goreng patut. Aduh. Abdi dawalat teu nanyakeun sia teu. Teu hayang wawuh jeung sia aing mah eta mah jeung cangcut. Cangcut. Penting. Naon? Iya beres. Mane lamun gelut lah jeung sasaha cangcutnya? Siap, lamun mane gelut di batur berarti mane geus mengkhianati percintaan urang duaan. Cangcut. Oh si cangcut. Geuleuh teh jelema eta teh aing. Halah, eta irung segede kutil gitu. Kumaha ngarenghap da euy. Leuh ngarenghap da aing mah hayang nyahong ngorongna kumaha. Da curug moal asup. Upanitik. Hah? Upanitik. Teu nyari anjing. Gitu sudah. Tawa ketusuk tasai. Kamatur mah kitu si goblok mah. Ulah kaget euy. Wayahna anu ngaran eta Astrajinga rek dipentak ku aing. Dibikeun syukur teu dibikeun diawut-awut ku aing. Paksa we. Ieu. Denawa aing saha-saha nu rek ngala Astrajinga